wayahna meureun sakira-kira teh bisa ngimam geus jadi makmum kada berat atuh imam teh loba itu imam itu berat supir balana we urang keur mobil mah numpang loba sanu celaka supir untung teu jeung penumpang di masjid oke kitu sampai Pak sakira-kira mata salah mah gitunya lamun salah dari insyaallah di urang insyaallah diajaran tajwid anu tak penting na ilmu tajwid teh kitu tah keur memeres ngaluruskeun bacaan Al-Qur'an sabelum maca Qur'an tanpa ilmu tajwid kaos tadi teh walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa itta'ada rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man intaqala ya ta'allamal ilma ghufirallahu qabla ayatu. Alhamdulillah puji kali syukur urang sami-sami panjatkeun ka Ilahi Rabbi. Alhamdulillah urang sadaya dina ieu malam Kamis tiasa patepang wajah biasa musofahah kali wajah dina daraga ngalaksanakeun selasa geus kewajiban nyaeta utlubul ilma dina setiap malam Kamis. Rahmat kali salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina miwa ka para sahabatna oge ka sajumlah umat anu itu karena ajaran tenang. Mudah-mudahan urang sadayana kapetaran bisafaatul uzma jaga kiamah amin ya rabbal alamin. Insyaallah urang neraskeun hanca ilmu tajwid dina surat Al-Baqarah ayat kahiji. Namun sateuacanna simkuring ngaturkeun nuhun ka para jamaah sadaya anu sami-sami dina setiap melaksanakan sholat Jumat rencana di Simkuring sateuacanna tajwid ba'da sholat Jumat alhamdulillah henteu langsung bubar. Jadi urang tiasa laksanakeun heula wiridan sok sanaos bari saala kadarna. Sanos bari salah kadar. Mudah-mudahan ibadah urang sadaya aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanging aya masih kene aya sakedik para wajib saleh karasan sok sanos bari ingkung sakedik nu hadir dina rebat ka masjid ulah kapayunan ku imam. Jadi kasadana jamaah simkuring ngawadianan alhamdulillah kamari tos berhasil lah seolah-olah berhasilnya. Jadi teu langsung likum-likum leos gitu. Jadi mau ngahaji na jalema anu pakir miskin mah ku ngalaksanakeun jumaah anu sampurna gitu. Aya sakedik dina masalah pelaksanaan jumaah pas lebat ulah kapayunan ku imam. Tak Bapak Imam rada bijak tacan lebet ka masjid mas sadayana tong bakal lebet kecuali lamun geus waktuna eta mah apa boleh buat. Jadi cenah pahalana teh lamun kapayunan ku imam urang malaikat nyatet moal nyatet ka urang salagi imam tos lebet kitunya. Jadi wayana meureunna lah
Ya bagian simkuring misalkan baik anu sok imah baik anu dipayun kalau gitu we. Tak simkuring lamun kerasan yang haji kabarna sok gawat ka payun itu sok sieun kapelaan asup ka panto. Jadi begitu panto masuk, imam masuk ka panto, tutup catatan amal teh. Jadi beneran aya nama tos terangnya di watosan ku simkuring. Oh, kitu geuninganan. Lajeng dina masalah sop bapak sadaya masih kene corencang. Masih kene corencang. Jadi ulah wa kacalik dipengker salagi aya nu kosong dipayun. Gitu aja. Ulah wa kacalik dipengker salagi dipayun masih kena aya nu kosong. Eta ge sami deui. Pahalana teh ngirangan gitu. Akan bertumpah-tumpah cening aya naon onta, teras hayam, teras nog hayam. Pahala teh ibaratkeun kitu. Nah gitu. Anu pangpayunan anu pangsayana. Sareng kada tetep calik teh. Eta simkuring geuning ngahaja kamari dipake dipengker ngajagangan panto gitu. Alhamdulillah ayeuna tos berhasil. Jadi ulah wa kabubar salagi encan wiridan heula. Mangga urang lajenkeun kana pelajaran ilmu tajwid anu biasa digarap ku simkuring. Surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. As-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun.
tawasulan kirang langkung dipinya nyaja. Nah eta supados pasehat. Di sok sanes bari urang gurung gusuh ngaosna mudah-mudahan we aya dina pangampura Allah nya. Insyaallah maos Quran mah saayat sahuruf sakalimat sasurat jadi kenging pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng kana ayat anu kahiji jadi teu tina bismillah hari ayat Al-Baqarah mah benten sareng surat Al-Fatihah anu kamari. Urang ngaca kitu nya terase nah 2 ayat sukan saminggu mereka seberas kanu hanca insyaallah. Alif Lam Mim. Eta teh hukuman saurang tajwid mad lazim musaqal kalimi. Jadi henteu panjang teh lam sareng mim. Henteu sugan alifna panjang sarua henteu. Alif lam henteu. Jadi alif nama saharokat we, saharokat. Mung dina lam sareng mim lajeng disidah. Nah kitu nya. Jadi ngundikanana kitu kirang langkung. Teteh mad lazim musaqal kalimi mangga telepat gitu. Jeung kerasan teh nyana kitab tajwidna anu mah urang anu ieu na lah salah kadar anu kinten-kinten sepuh kartos gitu. Anu panjang dipanjangkeun, anu ponok diponokkeun. Serah lajeng dina aya deui harap lin, aya tafhim, aya tarkik. Jadi Bapak sadayar setiap lapat Allah tafhim emut ya. Min dunillah teh kitu. Tapi kegewe lapat Allah dinya tarkik. Sahabat naon sahabna samemeh lapat Allah aya JR, aya harkat patah. Jadi entong min dunillah, entong min dunillah gitu ya. Sok aya gitu nya. Karasan sok aya wae da urang manusia mah teu salamina leres, teu salamina lepat. Teu salamina leres sanes malaikat, teu salamina lepat sanes setan. Jadi kadang-kadang urang sok aya lepatna, kadang-kadang oge sok aya leresna. Jadi entong sanes sepeda ngawartosan ngawadieun ka imam bungkul, bapak-bapak ge pan imam. Pamintepan di bumi wayahna meureun kudu mampu bapak-bapak selaku kepala keluarga janten imam. Ulah ieu mah imam ditah pamajikan dosa atuh. Sok kada teu bisa ngaji kumaha we dihareup teu bisa, keukeuh we. Lalaki anu paling kuat janten imam, awewe mah teu sah. Kitu nya. Alif Lam Mim. Jadi panjang disidahkeun panjang deui. Eta panjangna tiasa dugi kalimah harokat. Bisa dugi kalimah harokat. Za mad badal mad asli, bener. Mad asli za ageung, za peupeus. Jadi ulah da, ulah tegeuk tapi za tungtung lidah rada digegel. Zalikal kal. Jadi pas ka za sareng kap rada pas. Upami kana kop rada teu pas. Zalikal likal gitunya. Dinya aya alif lam anu kabaca hartosna alif lam komariah. Ibgi hajjaka wa khop akimah 14 hurufna. Salian anu sanesna teh kasabat ibgi hajjaka wa khop akimah eta alif lam samsiah. Eta anu di kadina huruf hijaiyah aya dinya. Ibgi hajjaka wa khop akimah. Ieu teh komariah huruf komariah. Jadi naon di huruf komariahna kaf. Ibki hajaka ka ayatnya khop aqi khop oge kasebat kaf. Zalikal kita mad asli ieu panjangna 2 harokat. Kitabul raiba fi. Upami kiat kinten-kinten kiat mangga we dilajeng ngan simpuri ngawadianan bilih bapak-bapak pondok napasna numawi adina qiraat mah teu kae ngarenghap kecuali benten deui sareng tafsir
bisa di sakedik sahurup sakata aya dina qiraat mah kudu eta meunang henteu jadi kudu napas teh kudu diatur di dinya Bapak sadaya jadi ulah dina pas bagian qiraat usaha hayang panjang napas ngarehap di tengah-tengah teu meunang eta kasalahan ageung kalepatan ageung. Zalikal kitabu la raiba fi gitu la sok nguping dalikal kitabu la raiba tangkong kitu matawi dinya panjang 2 harokat la lam alif alif pah ujabar enten 2 harokat roi harap lin janten di dinya mah sanes madlin tapi harap lin sabab ngan sahurup leleusna roi entong digitukeun insyaallah tos pada paham sadaya bagengan ieu mah hitung-hitung mudarosah belajar supados teu pohok da aya diculkeun mah sok pohok naon oge leres teh kadang-kadang pengalaman teu ngabiasakeun salat tahajud nanajan budak ge penting jam 2 ki heung kul wudu mah teu kusab teu biasa tapi lamun biasa mah aduh lebar euy hanas kacai nah udang ongkoh geus ya wudu insyaallah menang pahala ajaran ganjaran pangageng-agengna di antawisna tepan surat teh salat tahajud sabab hese gitu ya jadi dina kesempatan hoyong kahampangan teh wudu we paksakeun ngan didinya setan wah hawana tiris saya teh gitu kan sabab urang di katu aya malaikat di belah kenca aya iblis cek malaikat salat wudu paya maksakeun cek iblis entong katiris-tiris gitu ngagugu we urang kasih iblis insyaallah ge jadi baturan di neraka ngagugu we ka malaikat insyaallah urang bakal jadi panghuni surga amin dilajeng raiba fi dirinya pada riren sanes matawi tiasa dipanjangkeun oge upami liren upami diwasal mantong panjang teuing nah kitu perbedaan anak urang belajar ilmu tajwid teh najan dina matobi ge ari eureun mah mah ari disukun kitu panginten sabab bisa dirinya panjang zalikal kitabu la raiba fi tiasa mangga apa nama tobi raiba fi sakitu we ku sabab di dia diwakofan upami diwasol mah bayana teu meunang panjang teuing sabab salah teh lepat teh zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin nah kitu upami diwasolnya wartosan we butuh hudal didinya aya tanwin jabar atanapi tanwin patah dan setiap tanwin jabar tanwin jr tanwin ps mayunan lam kadituna teh idgham ngasupkeun jadi langsung henteu hudal tapi hudal ngasupkeun lapad dal kana lam jadi hudal ari idgham teh ngasupkeun bedog kana sarangkana eta idgham ai sekadar kada idgham mah ngasupkeun we unggul ieu mah di dieu teh idgham bila guna idgham masukkeun bila tidak guna tidak pakai dengung jadi henteu kieu hudal lil muttaqin taqin tah kitu nya pan ari disukun qaf ulah kedah benten ngudikeun qaf sareng kaf allazi adanya dina alladzi aya sida zana za sapatos tadi zalika alladzi matobi yu'minu tah urang mah kusabab ngadukur sajala naon kitu saala kadarna ngajina jadi teu nyaho ilmu kaditu menurut qiraat sabat mah ieu teh bisa dipanjangkeun ya bisa dipanjangkeun menurut qiraat 7 bacaan mah urang mah anu sak biasa we bising ke salah
Dina yu didinya diteunetkeun aya hamzah disebutna hamzah koto. Jadi yu nate ulah kana ain tapi kudu yentre yu. Nah, leuwih ibarat urang ngabebeutkeun bola henteu yu henteu malik teh kaluhur tapi yu langsung peupeus cicing si bola teh kitu. Atapi ngabebeutkeun naon bae gitu. Jadi yu tah ulah di yu tah ulah dikitukeun. Janten upami di yu keun mah paili pariron sareng ain. Jadi aya hamzah koto hamzah neuneut gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil alif lam sami alif lamna alif lam komariah. Anu kaos teh alif lamna kitu we lah ngabentenkeun alif lam samsiah sareng alif lam komariah mah alif lam samsiah mah teu kaos alif lamna ari alif lam komariah mah kaos alif lamna. Bil ghoi sami sapertos roi tadi ghaibi harap lin huruf anu leuleus janten tong bil ghaibi gitu nya sering simuri ngadugikeun harap lin teh lain ibarat ngunikeun cai sareng cau gitu nya sering ka simuri ngadugikeun jadi meureun di mana aya harap lin teh ulah cae tapi kudu cau gitu. Ulah cae tapi kudu cai gitu. Ulah cao tapi kudu cau gitu. Nah, bil ghaibi wa yuqi matobimu sami ia pae ku jewer sareng mim wau pae ku pes. Di mana-mana ia alif pae ku jabar ia pae ku jer wau pae ku pes dikuman matobi panjangan harokat. Munas tah di dewa benten sareng tadi jadi teu kaos di dieu mah nyata alif lam samsiah alif lam tibeurang gitu alif lam samsiah alif lam matahari nas sholata mad asli wa mimma ini teh guna di hukuman sareng ilmu tajwid guna ngunikeun guna teh dua harokat. Jadi ulah wa mimma, tah ulah gitu. Tapi wa mimma, tah sami sareng ma. Wa mimma dua harokat. Guna teh aya dua mim ditasjid nu ieu, kadua nun ditasjid. Eta guna. Wa mimma razaqo. Dah razaqo tina zai kana kop. Jadi kol-kolah. Tu kol-kolu maka dikol-kolahkeun. Ari huruf kol-kol teh aya 5. Dina kumpul di lapat kutbu jadin atanapi kutubun jadin. Kop to be jim dal. Anu bangsa kare itu we, anu bangsa nyereklek-nyeklek katanya. Di dieu huruf kol-kolahna nyaeta kop. Rozaqo karena ulah rojak jigana jangan rojak tak kusik tah sanes kujim jigana gitu rozaqo tak kol-kolah entong rojaqo tah tong dikitukeun teuing kol-kolah kabagi dua bagian kahiji kol-kolah sugro hartosna alit nyekleukna kadua kol-kolah kubro ageng nyekleukna kol-kolah sugro ayana di tengah-tengah kalimat kol-kolah kubro mah aya di tungtung kalimat. Kade urang munikeun kol-kolah dina tungtung kalimat dipanjangkeun. Simkuring kamari tong dikena saperkeun di sini. Yang siri aya netepan di pom bensin Padalarang Cibogo Citatah salat maghrib didinya keun bae da ieu mata kudu apa ilmu aja teh kitu tungtuna teh yang seri nah hate keur salat masyaallah surat Al-Ikhlas anu kahiji suratna teh kuliah anu surat rakaat kadua Al-Ikhlas ya Allah kita urang di tukang ada tapi eta berjamaah seueur sanes rombongan cimpuring ngumpul
Da karasan harita teh salat lohor salat maghrib aya anu dijama asin kuring mah teu. Da pas di dinya salat maghrib salat teh ngamakmum. Qul huwallahu ahad. Serina hate ya Allah aya imam kieu teh aing mah terlalu gitu nya. Jadi wayahna meureun sakira-kira teh bisa ngimam mah geus jadi makmum. Udah berat atuh imam teh lalawara teh. Imam itu berat supir. Balanga we urang keur mobil mah penumpang loba. Sanu celakana supir unggul teh henteu jeung penumpang. Di masjid oge kitu sami, Pak. Sakira-kira matak salah mah gitunya. Lamun salah insyaallah di urang mah insyaallah diajar ilmu tajwid. Anu matak pentingna ilmu tajwid teh kitu tah keur memeres ngaluruskeun bacaan Al-Qur'an. Sabelum maca Qur'an tanpa ilmu tajwid kaos tadi teh walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah rasaan juga benernya juga pada asa salah kuduna saharokat meskipun ditungtung kalimat. Jadi anu kasebut saharokat mah lain pada di tengah kalimat tungtung kalimat ke saharokat we ulang ngerakeun. Alhamdulillah tos belajar ilmu tajwid ya. Da sabenerna Pak belajar ilmu tajwid jarang di pasantren mung simkuring ge 3 pasantren mung di Asada. Di maneh henteu teh ilmu tajwid. Di Al-Qamariyah duka-duka da telamin teu aya, tapi di Asada mah aya khusus pelajaran ilmu tajwid anu matak urang teh penting. Teu saeutik kiai ustad oge anu maca Qur'anna kurang memenuhi ilmu tajwid teu saeutik. Dapat ilmu nak qalilan teh asaeutik sewang. Jadi manusia tidak ada yang sempurna kecuali yang Maha Kuasa. Lalu waktu kana jam si lamit teuing seueur nu protes tong mileting tad cenah gitu. Aya pun dari kana ngaji mah eta sok masyaallah gitu nya. Mudah-mudahan aya jadi pahala saeutik oge urang teh. Genteng-genteng ge ulah potong terus maju. Alhamdulillah memperjuangkan syiar Islam. Dilajeng kana rozaqnahum hum yunfiqun ihfana dinya ihfa am'at hartosna yung rada ngadengung gitu. Aya ihfa ihfa teh ihfa akrob teh deukeut qorib. Aya ifa ausat, ifa pertengahan, jadi rada ngadengung. Aya ifa akrob, ngadengung li ibarat guna gitu. Seperti aandar ta eta ifa abad. Jadi rada ngadengung. Oh, nya bener. Walladzina sami surah anu luhur tadi minu oke sami bima dirinya aya madnya. Quran teh leutik Jadi madna teh leutik gitu. Aya mad hartosna mad teh panjang kadituna aya alif dirinya dihukum mad jaiz mumpasil hartosna panjang wenang misti gitu. Jadi untuk panjang teh eta mah tiasa dikurangi upami kita mah kira-kira napas urang pondok antong panjang teuing amun panjang mangga sabab dirinya jaiz wenang dihukumanna wenang. Bima usila tam ifa keneh ifa sadayana aya 15 baturna teh manawi telepat aya 15 huruf diantawisna z t c j ta ifa ilai harap lin keneh ilai ka wa ma sami satos bima tadi sami mil ifa keneh serifanya dina ieu mah ya. Mil qablik. Tah kitu nya jiga rem aya rem angin lamun dina truk mah dina bus. Terus ngeureunkeun nyebatkeun dina surat naon teh Alam Nasrah. Alam Nasrah wae cek urang nya. Teh dina tungtung aya teh lili barat rem angin. Alam Nasrah laka sadrak. Nah gitu. Jadi ulah rok gitu urang. Min qablik eta qab alif qalqalah sugro sabab termasuk di tengah-tengah kalimat
Wabil matobi wabil alif lam qamariyah amad badal khirati rona ro tafhim jenis khirati wabil akhirati hum ihfa safawi yuqinun hum yuqinun ulah hum yuqinun ya bahasa saya teh ulah akhirnya bapak sadaya wayahna dina ulah ieu mah teu meunang pondok sabab wajib ai wajib teh mesti teu meunang teu lamun pertelanana wajib teh lamun ibarat salat lamun ditinggalkeun disiksa menang dosa lamun dilaksanakeun menang pahala ya ge kitu jadi anu mawi urang kedah hati-hati anu mawi pam sae-saena pahala naos Quran mayunan Quran sabab katingali goenan nocek teh goer hoena gitu goler hoena sini apa di DG upami urang ditalar mah ulah teh naon di dieu teh naha mad wajib mutasil naha majaid mufasil di dieu teh disebat saur ilmu tajwid mad wajib mutasil sabab di luhur mad adana aya hamzah aya amjad gitu manjangna genep harokat ulah lamun ceuk dina lagu mah musik genep ketukan ulah kirang langkung gitu jadi ulaika ala telepat jawab eta sanes mad wajib tapi matobi wayahna teu menang teu ulaika ala hudam upami tadi mal hudal aya nama hudam jadi idgham keneh ingat idghamna idgham ma'al gunah atanapi idgham bi gunah salah ya calon ustad menuratan yang ngiring calon ustad insyaallah amin ada beda atau hiji hudam idgham bi gunah atanapi idgham ma'al gunah jadi idgham teh kabagi kana dua bagian kahiji idgham ma'al gunah anu ieu kadua idgham bila gunah idgham ma'al gunah disebutna dua idgham ma'al gunah sareng idgham bi gunah ari idgham bi ku gunah dengung idgham ma'a jeung gunah dengung jadi make dengung gitu ieu mah nya an tadi mah bila tidak pakai dengung hudam mir rabbihim mir gunah keneh nyata ngan gunahna punten idgham keneh ngan idghamna idgham bila gunah huruf idgham bila gunah mung dua-duana anu tadi di luhur lam sareng ieu ro laro upami idgham ma gunah opat yanmu ya nun mim waw gitu wa ulaika humul muflihun kare bapak sadaya pada aya alif waw di dinya eta mau saksi jentong tong panjang ari maneh pada teh aya wawuan panjang sia gitu nya pan di wawuna kan teu dicerkan tak ada jadi kira hati-hati seperti ulil albab entong ulil aya kan dina ulil al entong panjang ulil albab entong disungsirikeun hayang ulil albab di dieu oge wa ula ente tapi saharokat intinya aya wawuna wawu saksi ukur nyaksian unggul jadi ente dikalbetkeun kana matobi wa ulaika humul muflihun lihun mad arid lisukun mad panjang arid anyar lisukun karena maot karena pae anu anyar-anyar pae di dieu nun jadi henteu diharokatan henteu humul muflihuna henteu tapi humul muflihun kecuali upami tafsir pasti lamun ilmu tafsir mah sok humul muflihuna tadi gitu ke ieu mah dina ilmu tajwid dipaehan disebutna mad arid lis sukun sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa sakirin walhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan aya guna sindara manfaatna khususin kuring anu ngimana umumna jamaah sarena amin ya rabbal alamin kalayan pangosan urang tutup bil berkati Ummul Quran al-Fatihah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.